Juragan, Yes, itu teh betul resek ganggu wae. juragan, raya gitu. Pak, ayah. Mana teh? Raya. Ieu teh lah. Hari itu dah. Naon jeung teh? Tak bade. Masih kan surat pajak, surat PBB. Oh, atuh. Mana tuh teh surat pajakna? Jawabnya mau tinggal pula. Bu, aing mah. Tinggalin juragan. Gatunaha berpupuntenan tinggalin mana kumaha ieu teh. Aing mah. Kan mah ada di rumah. Surat mah. Geus jeung bae. Jadi kumaha tuh kana ieu teh ieu kudu ka imah atawa kumaha ieu teh? Ka rumah we langsung. Oh, jeung bae lang kewe ieu ka itu ke rumahnya. Siap. Siap itu teh nya. Ampurannya nggak ganggu. Siap, tenang. Juragan, ya, apa nuhun? Mak. Jantosnya. Oh. Teh. Kumaha. Ade, lain bisi panggil jeung bener bawang gitu nya. Bedakeun gitu tah. Ieu kebon ditebaskeun gitu nya. Oh, mohon siap insyaallah menawi pernah. Nah, gitu. Nya. Siap juragan, siap. Ya, siap. Ya, turun, Mak. Sampai ayo. Wah, ya mah bakal jadi duit, bakal jadi duit ya mah. Pat gaya kieu ieu mah bawang oge lebih ikut cabai lagi gaya ya mah, gaya. Oh iya, kebun bawang teh merenangnya. Tapi lumayan sakieu mah. Halus kebun bawang mah. Iya, kebun bawang teh halus Tumben geuningan. Tuh haloho ke kebun kuring aya naon ieu? Lain tadi teh Pak RT ngobrol nama rek ditebaskeun cenah ieu bawang teh yang sabaraha juragan ieu. Oh, sebenarnya naon boro was geuning saha eta nu tuh haloho ka? Ya atuh sugan ngajodoh we aku jeung pangaosna. Deuk ieu teh ari ditebaskeun mah. Asalkeuna we kana hargana. Parat ka itu juragan ieu teh. Parat itu buka tongo pengobat emang parat buka tongo. Boleh itu itu tuh. Cik atuh hayang sabaraha ieu juragan. Nah, ari kahayang patani mah pancidikan keluarga ayeuna mah hayang luhur we. Ari kahayang mah 2,5 ieu teh. Kabehanana kopai kabehanana. Yo kitu mah atuh kieu we juragan ieu mah. Engke we abdi ka rumah juragan lah. Tah atuh Ya. kitu we nya. Kitu we abdi ge ka rumah juragan. Geula. Kumaha juragan? Eta pilih parnak jeung barudak nya. Omat gitu si Sedi jeung si Kiki. Orang ke rumah we kitu nya. Siap juragan, siap. Antosnya di buminya. Hari si lain kunaon? Ditanya teh. Aduh, hari si lain kunaon? Oh mungkin atau siapa aing teh nyawa capek hantam nanya. Oh atuh cicing istirahat lah. Aduh. Tiga nu diudag-udag setan hari si lain. Aduh aing euy Ki kumaha nya? Aing dunungan euy mah teh nyarekan deui ieu mah Ki. Nya kunaon rek nyarekan? Tadi teh titah meuli rokok urang teh kudunungan teh. Itu urang teh kadon kasarean. Beda cicing di nu ieu. Urang teh di dinya jug. Oh gogoleran kaanginan rokok. Nepi ka pohona eta titah meuli rokok. Pamolah kitu teh tara dileungitkeun wae si lain mah. Sidik buka dunungan gede adat. Kitu kaneh wae kalakuan, robah gerak kalakuan kitu teh. Aing kumaha nya? Nah, eta mah derita elo eta mah. Kumaha dunungan Aku kumaha ku dunungan oge. Aing merek Barang balajo pokona mah. Rek dicarekan aku kumaha oge. Heuh boga dunungan kitunya.
pagawean teh titah we ka urang teh asal lieur boga dunungan itu can angeus geus nitah deui ieu can beres geus nitah deui teuing hayang kumanya dunungan Kahayang dunungan mah pagawean beres gitu meureun kayang dunungan mah aku aja dunungan wae udah dipecat dibalik ari si laing gerak mecat dunungan mun arek ge dunungan mecat si laing tapi heuh kitu matak oge boga dunungan kacau nih. Kebeneran perudak aya naon gitu mang eta ka ieu ku juragan Iya mang Agok iya mang ka dieu cenah cek juragan Edi jeung Iki ka ari mah Lain ada aya naon di juragan anak biasa nah ada mah ayana naon ternyata mang soalnya bukan dosa juragan aduh mana nya sampeurkeun we juragan kuduaan nyakeun wae nyarekan mamun salah aku mun bener mah perilaku nyarekan nu jadi juragan dasar aya nu ieu teh kapan nu ieu kitu matak ulah sare wae Mun di si kapanggih ku juragan saperkeun heula wae nama juragan ka ari mah duanana bae mah ancamannya baiknya gitu ya salah orangnya kumaha engke di imah we di kumaha mah tah eta mah kitu we nya ieu mah sok nepikeun hungkul ku juragan eta mah ka itu we tepungan ka imah bae mah siapa nuhun mang ya gitu we